ngakalakeun siluman bagian ka-3. Hanca carita dina bagian anu kalangkung upami telepatnya saparantosna den juga jeung si Darsa gitunya papendak cenah jeung hiji dukun anu namina teh Kiwira salajengna teh parantos cenah nyarioskeun aya kaperyogianna ti dinya nya pami telepat mata kumaha lajengan cariosna makanya cara ketan sanggeusna den juga lah jeung si Darsa ngomongkeun cenah kana sagala rupa anu diperlukeunana atawa pamaksudanana. Kiwira satuluyna nyarita, waduh, ujang-ujang teh geningan jauh-jauh di jungjung angang-angang di teang teh. Ia makalakah lain ngirim anu perkara-perkara ngarareunah ka aki teh. Tapi dipikir-pikir ku aki mah kitunya. Ujang-ujang teh kalakah mere pikiraneun atawa mere bang baru hate anu sakitu beratna. Eta pamenta cenah hayang naklukkeun siluman. Jeung eta deui hayang naon neangan anu disebutkeun pusaka Kujang Wulung. Eta teh pikeun aki mah berat pisan uluh-uluh. Berat kumaha kita? Amun kitu berarti aki geus uninga kumaha carana eta naklukkeun siluman tuluy deui atawa eta anu disebutkeun tah ku rerencangan abdi hoyong ngontrangkeun nu disebutkeun pusaka Kujang Wulung berarti kitu mah aki teh uninga. Ari nyaho namanya aki teh. Nyahona teh lain nyaho ayana, tapi nyaho beratna. Kitu nya Ki. Waduh aki. Tulungan Ki, upami aki terang kana segala rupana utama nama eta kana Kujang Wulung Ki. Kah kuring mah ka aki bakal masihan sueur pisan yeuh. Aya bonusna Ki. Di denungan kau lagi gitu tadi Ki. Aduh gitu tak Ki. Gampang atuh. Ari nu kararitu nama istilah nama amplop nama gampang. Pikeun aki mah gampang pisan tinggal narima meureunana. Tapi aki teh anu disebutkeun eta Kujang Wulung jeung deui anu disebutkeun hayang naklukkeun siluman cek ujang ieu nu jangkung badag yeuh. Eta teh perkara anu hese pisan. Duanana oge hese eta teh pikeun aki mah. Sanajan aki istilah nama minang ngadeyeuna tapi hampura ujang-ujang. Aki mah moal bisa kana nyumponanana. Waduh, uluh. Tapi Ki supaya kuring henteu nyaah lengkah kitu tah. Sabab aki oge terang meureunana. Abdi ka dieu teh di tebih-tebih mula ieu teh. Tuluy deui istilah nama milarian teh. Kamana deui atuh Ki? Nya maksud teh kitu Ki. Upami aya mah aki aya bolongan gitu kita. Sanajan aki teu uninga tapi kan pan sareur aki bieu gitu tah. Parantos ngarungu ngeunaan ieu perkara siluman atawa perkara pakarang Kujang Wulung tadi. Lamun kitu mah sugan gitu sanajan aki teu naonnya teu tiasa oge nulungan abdi duaan ieu. Mudah-mudahan gitu kita bisa sugan ka mana gitu ka saha gitu tadi ulah ngatrog deui ngatog deui gitu Ki. Ulah teh kapoekeun deui dah aya bung bolongan gitu kita. Waduh benar pisan eta. Kuring oge arek ngomong kitu. Aden coba kuring teh upami teu tiasa kitu tah aki ieu nulungan ka pribadi abdi sareng ieu dulur abdi berenang ieu. Jadi aya naon itu bisa masihan terangan anu bieu dicarioskeun. Anjeun mah hanya mengulang saja yang saya katakan. Waduh eta kitu we. Dengekeun atuh si aki rek ngajawab yeuh. Waduh. Iya, maksud aki mah lain nyaho
atawa ngadengna teh kaki teh geus lain saurang dua urang utamana mah eta kanu nanyakeun ku Jang Wulung aya kana dua urang atawa 3 urang tah kaki teh nanyakeun saperti kitu ari perkara anu nanukkeun siluman maka kaki teh karak sarupa ayeuna karak Ujang hukul aya eta oge cenah hayang menangkeun harta ti suluman kalawan eta kitu munyung mujak ka siluman hayang menang enteng menang untung ku enteng tapi da eta mah hayang istilah nama meureunna naonnya kitu teh mah hayang bersekutu dengan iblis tuh make oge jadi make dengan gara-gara Ujang coba ada make bahasa RI segala rupa bahasa Melayu segala rupa jadi aki oge kabang bawakeun ieu nya intina mah kitu Ujang coba ieu anu jangkung badag ka aki teh loba anu nyuhunkeun cenah kitu tah menta gitu ka aki hayang cenah dituduhkeun kumaha cara-carana bersekutu dengan siluman tuh dengan siluman deui apanan dari bersekutu mah dengan siluman meureunnan lamun munyung mujama jeung siluman tak kitu tah kulantaran gitu aki teh henteu bisa ari kitu mah hayang kitu tah pelet kitu tah hayang kana usaha atawa hayang cenah eta jinglangkeun cenah anu kasarupan kasarumahan kitu tah atawa hayang babari ngajual taneuh sok ka aki di eta mah di aki oge aya elmuna lain sing sombong kitu teh mah aki teh ari kana anu kitu mah rada mineng jeung remen jeung sok katangarakeun kitu sanajan teu bisa ngajamin aya nu kararitu mah wah eta mah tuh diperlukeun ku ayeuna mah kieu euy atuh tadi kumaha deui aki mah aya palabahan kitu mah taluk tawakuf jeung deui yang teu bisa nyumponanana kahijina mah teu nyaho deui jeung deui sanajan ngadenge oge cek tadi disebutkeun ku aki mah teu nyaho kumaha deui atuh da masing di ku Ujang dikorek-korek oge misi dibedel-bedel oge tika pedal bukan suganda da aki mah teu bisa ngabecaan ka Ujang da inu kieu mah pa aki mah teh nyaho kembaya tuh aki ai geus puguh teh nyaho mah kembay da moal naon mun kuring oge anu keur nanyakeun hungkul pohan yo aya anu nyarioskeun aki teh osok aya cenah pananyaan kitu jadi seueur jalmi anu sok tataros ka aki tah waduh benar pisan eta kuring oge mah bisa maksa eta mah jadi kumaha atuh nya arek nuluykeun ieu lalampahan ieu Kang Coba ayo atuh ari kitu mah ngan meunang ki kuring heula di dieu nya sabeakeun rokok mah nya mangga wae ari sangadon ngareureuk heula mah ke atuh hilap deui ieu aki ieu ento acan ieu atuh acan masihan ieu masihan cai wah keun baya tuh kieu kitu mah nya tos atuh kieu ari perkara anu pentingna teu aya mah atuh kumaha atuh nya aki teh da atuh nyaho nya wios satu duina sanggeus ngalaksanakeun badan leutik jeung si Darsa dan juga lah anu ngaku ngaran si Coba teh ya badan leutik cenah rek nuluykeun lalampahan ka mana jeung ka manana malahan mah teu dilatih dinya duanana amitan we ninggalkeun imahna si aki wira teh anu teu bisa masihan bongbolongan teu bisa mere bongbolongan kanu duaan kana sagala rupa pananyaanana sapoe eta 2 urang jalma teh kadagi digwe tanya ka itu ka dieu neangan cenah dukun mimitina mah neangan dukun atawa anu disebutkeun kokolot atawa saha wae anu disebutkeun aki-aki we anu kira-kira bisa diajak atawa osok dijadikeun pananyaan ku balarea kuduaan ieu mah dijugjug mimitina mah nanyakeun cenah saha anu bisa ngubaran kana panyakit anu henteu bisa diubaran ku dokter aya deui nanyakeun teh hayang pelet atawa naon we anu sifatna perkara-perkara anu hubungan jeung dukun anu satungtung nama disalengorkeun kana nanyakeun perkara ngeunaan siluman jeung pakarang anu disebutkeun ku Jang Wulung aya ku kitu aya cenah jeung aki wiramah tika obatna dukun anu geus ditepungan teh
kabeh ge misleuk nihil henteu bebenangan teu aya beja-bejana acan ngeunaan perkara anu ditanyakeun ku Den Jugala jeung ditanyakeun ku si Darsa. Dina kaayaan peutingna salemur anu deukeut di lemur pasir batu mah diteangkeun sawewengkon eta mah aya kana 3 lemur atawa 4 lemurna. Sanggeus rada sore mah anu duaan teh balik deui ka si Aki tukang warung anu ti heula pernah ngenong teh. Sanajan rada angang cenah tapi jeung si Aki tukang warung mah asa geus loma, asa geus wau jeung asa teu kararago lamun dina arek ngilu ngarareupna ge. Malahan mah pas datang teh geus meumeujeuna sareupna, malahan mah pedug magrib oge ieu nu duaan teh karak nepi ka sisi lemur. Tapi samang-samang saenggeus bedug isa mah ieu nu duaan teh geus nyarang hunyar we, malahan mah geus dahar sagala rupa. Kadenge si Aki tukang warung nyarita. Yah ujang teh lampahan teh bangun geus rawuh teh kakapoekeun kuningan ku Aki katingali teh. Tapi eta bebenangan henteu. Encaya bejana ketusugan eta masalah eta. Siluman ujung pakarang teh. Nya eta kitu ki. Malahan cenah lamun anu aya 4 atau 5 tadi teh Darsa anu ditanyaan kurang teh. Tuh kata ditanya aya 2 3 4 5 ya 5. Aya 5 anak taki mun teu lepat mun teu salah kitu kita. 5 anak oge henteu aya anu nyahoeun kita we. Kumaha nya di mana tuh kuring areang neangan ieu perkara yang naklukeun siluman. Kuring mah hayang kitu ki bener ki hayang muruh hartana malahan mah. Di antara lolobana dukun anu ditanya ku kuring cenah teh lamun mah kuring bisa naklukeun siluman pek tika bisa ngarampok hartana gitu kita. Hayang menta cenah ke ulah cek abdi teh. Cek kuring teh ke ulah di perkara nu kitu mah. Kuring ge cantang tuh bisa ngarampokna komo-komo meureun nyalekeunana ngarampokna ge cantang tuh. Aduh kumaha atuh kieu yeuh. Waduh kumaha atuh nya kieu bener kieu ke. Tong boroni ngaranjon atuh meureun tong boroni Aki atuh meureun. Eta dukun oge ku anjeun dia ditanya-tanyakeun geuningan teu ararapalkeun. Kumaha atuh Aki oge teh nyaho teh hambuk lah teh bisa masih ambong bolongan atuh ka ujang-ujang ieu. Kumaha atuh nya. Waduh kumaha atuh. Satuluy nama anu tiluan teh pating haluleng we jiga anu beak omongkeun. Teu lila di dinya si Aki mah pamit cenah. Hayang heula ngarirehkeun kacape. Hayang sare heula. Sabab manehanna teh sapopoe kaladenan jeung nyadiakeun sakumaha kabiasaan di warung. Sanggeus kitu mah si Aki mah sare we. Tinggal nu duaan deui di tengah imahna si Aki tukang warung. Samangsa sarireh kolot. Si Darso anu oge sapopoe meureunan geus delempangan jeung Den Jugala. Manehanna lagi cenah geus ngarasa capek, malahan mah gogoleran, malahan mah teu lila di dinya kadenge nyekrek kerek sare bangun nu ti berapisan. Dina kaayaan kitu cungalik we. Ieu Den Jugala teh manehanna teh awak mah capek cararang ke balas teuing jauh lelempangan tapi diriprepkeun panonna teu sare wae teuing aya kunaon naon. Dina kaayaan saperti kitu di sisi lemur cekuk cenah sora anjing, malahan mah sora jangkrik gaang jeung cari cangkas anu tadi kadenge reang ge mimiti jempling kalindih ku sora anjing anu babaung. Malahan mah kelewung cenah anjing leuweung gegerowan jiga anu ngawawaas jeung akibatkeun kana sieun.
Puriding puringkah cenah tepuguh-puguh sabab geus ngadengekeun suara anjing nu saperti kitu. Bulu punukna Den juga lah ngarasa karasa muriding. Ana barang keur kitu teh hiu kue kadenge suara angin ngagelebug. Suara angin kadenge teh ngagelebug bangun nu gede pisan ditambah suara anjing nu ngagogok jeung ngelawung. Korejat cenah. Ieu Den juga lah teh ngorejat dina sarena. Ngadedengekeun kana eta suara-suara anu pikasieun satuluyna manehna ngahuleng jeung inget-inget malahan mah di lenyepan naon cenah aya naon perkara anu saperti kitu teh satuluyna bakat ku sieun manehna teh tuluy ngarudungkeun kana samping sarungna tika disimutkeun kana sirahna sagala rupa teu lila ti dinya kadenge aya sora anu ngagerem di tukangan imah sola anu teu katingali jirimna. Jogala ukur naon anjeun di dieu nanjeun poe nanjeun waktuna nyunggu karatu silewu siluman anu anjeun dipake pamentangan. Ingat lamun ti kanjeun teu ngalaksanakeun eta sagala rupa anu kudu dilaksanakeun ku anjeun maka ieu Ratu Silewu bakal pendu ka anjeun. Kurbug cenah Den juga lah tika ngakurbug ngadenge eta sora terus manehna mikir deui jeung inget-inget naon cenah naon perkara anu dipohokeun ku manehanana tika aya sora ngomong-ngomong Ratu Silewu jeung menta disuguh sagala rupa. Prai cenah manehna inget hate dina ingetanana manehna teh karak inget yen tadi teh cenah poe Kemis ayeuna teh malam Jumaah waktuna manehna kuduna mah nyungguh ka Ratu Silewu sanajan ari caos atawa wadal mah dipentana teh dina waktuna sataun sakali tapi unggal minggu manehna kudu tetep nyungguh lamun teu kitu tangtu wae ieu Ratu Silewu bakal bandu bakal ngamuk jeung bakal ngakalakeun. Dina pikir Den juga lah nyarita aduh alah ieu kuring teh arek karep ngakalakeun si Lukman tapi kuring kada arek dikakalakeun ku si Lukman gara-gara poho kuring euy teh nyungguh heueuh kuduna mah tadi teh waktuna kuring teh balik ka imah jeung nyungguh heula meureunan aduh kumaha ieu kitu dina hatena Den juga lah teh tapi kedal dina bahamna bari rada sieun manehna nyarita waduh kuku kuring teh kumaha tuh da kuku kuring teh poho kumaha kakak masing poho ke anjeun kudu nyumponan kana eta pamenta Ratu Silewu lamun anjeun ayeuna kulantaran teu ngalaksanakeun maka anjeun kudu nikatibanan hukuman. Anjeun kudu milih dua perkara kahiji anjeun ayeuna langsung dibawa ka nagara Silewu rek ditibanan hukuman atawa anu kadua anjeun kudu mere caos penting ieu oge kumaha mere caosna ieu teh apa-apanan meureunan kuring teh kudu sasadiaan eta di dinya aya budak murah anu meujeuhna lamun dipasikeun ka Ratu Silewu teh pasti bakal bungaheun bikeun we eta budak manusia. Oh, kitunya. Gae bawa we eta tah. Asa ulah kuring nu dibawana.
nuhun pisan. Nah, ingat. Ieu caos ieu wadah anu lain jalma ieu jeung sakabehna oge tanggung jawab anjeun ke di akhir mah. Wah, saulah kuring we. Sabodo kumaha anjeun we. Sanggeus kitu mah. Suara anjing teh teu pati teuing rageg. Malahan mah suara angin oge lalaunan jiga anu lalar deui. Satuluy nama kaayaan alam teh sakumaha biasana deui. Waktosna paratos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha ye lajengan cariosna kitu ya. Dan juga laka-laka mikeun si Darsa cenah ye. Arek diwadahkeun sabab si lumana ieu cenah ngambek cenah. Lah mana mage. Namina oge carios kitu nya. Ieu mah karana ge dongeng. Dipantes-pantes supaya jiga cenah. Supaya mudah-mudahan supaya bahan katampi kalayan kabingan. Kumaha ye lajenganna mangga diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.